Mitra nuju Bandungan dongeng di Mang Jaya Official. Oh, nah ini teh di Bandungan dongeng orang mitra. Aya gambarna, namun gambarna ya. Ayeuna bubuka Mang Jaya ya para mitra. Alhamdulillah langsung ya Mang Jaya bubuka nama gitu di Mang Jaya Official. Kanggo episode ka 22 para mitra mangga atur nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya di mana walingina nu sami-sami ngabandungan dongeng. Alhamdulillah ku ayana teknologi zaman ayeuna Mang Jaya teh sanepangan mitra para mitra. Kabubur mah cenah itu Mang Jaya teh kumaha cenah ayeuna aki-aki bisa para mitra. Alhamdulillah tos nincak taraje ka 80 hiji para mitra. Aduh nuju bade naik ka 80 hiji para wargi Mang Jaya bade naik ka 8 hiji. Ya atuh mugi-mugi urang dipaparin kesehatannya kudu makawasa para wargi. Alhamdulillah margi teu sadayana hartos nama para mitra sadaya biasa nete taraje nincak hambalan umur gitu anu tingkatan 80-an maka janten upami kasebat mah naonnya lansia paripurna ada alhamdulillah para mitra gelebugna angin rawa onom karangan anak Merdeka Permana dina bagian ke-22 urang lanjutkeun milu jeung ngadangukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana kumadaramang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pagdu hati para wargi tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca dongeng nu katundak carios nuju dihanca nyaeta karangan Aan Merdeka Permana dina lalakon anu namina Gelebugna Angin ti Rawa Onom. Mangga urang teraskeun deui para wargi kaum dangu uguh saliwatan mah matak lucu kadengena sababoh kuwu Cibeuri boh kuwu nangela pon kitu deui si Ujer pada humaruru bari sasambat nyai-nyaian awak tilurana ngagibrig beungeutna parias jeung aya nu getihan hapunten aya tatu urut aya tatu garetihan di saban tempat jiga tas dicocogan ku seumat Aki Darum sateka pola marancahan bari teu kendat-kendat maca rupa-rupa jang jawokan ari sabab ceuk manehna mah ieu teh pasti lain kajadian anu ilahar. Parantos juraganku parantos elingem yeuh juraganku parantos elingem sumun itu benarawadana tos deudeupeun da urang teh sadayana teh kalahkang ngariles eling yeuh eling ceuk Aki Darum bari marancahan kuwu nu duaan. Harita sabada di parancahan mah para mitra sadaya gancang kuwu Cibeuri. Manehna hudang bari rungah-ringah. Aya naon ieu teh? Aya naon? Ceuk kuwu Cibeuri nguniang hudang bari langsung manehna rungah-ringah. Teu aya naon-naon nun suhun. Teu aya naon-naon. Temal Aki Darum. Nya. Aya naon euy? Batu pating laliu di dieu teh. Aya naon ieu teh? Lain aranjeun teh kuduna mah marantuan Bendarawadana bubujeng di Ranca Bingung. Ari ieu kalah kating laliu di dieu. Aya naon ieu teh? Bantuan ka ditu juragan Bendarawadana bari ge. Kalah kating laliu di dieu ceuk kuwuna ngela kalah kanyalahkeun kanu araya. Sumuhun. Sumanga atuh ayeuna mah urang milari di mana Gusti Bendara ayana nun. Tak kitu nu mawi oge mangga we urang sasarengan sadayana ayeuna mah urang pilarian di mana ayana Gusti Bendarawadana ceuk Aki Darum. Teu hayang kapapanjangan para mitra dina ngoning cenah nyawalakeun eta pasualan. Dan lamun sigma para mitra sadaya harita ge lamun mahnya meureuna kongang dicaritakeun perkara kajadian
Meureun pasti bakal manyang kajadianana. Nu matak pikeun Aki Daruma cenah para mitra sadaya. Komo sabada harita teh manehanana oge tas ngubaran anu kasebutnya nyaeta ujer nya ti loba catur para wargi sadaya. Harita ge atuh leuwih manehna ge ngalieu ke boh ka Lendra, boh ka ujer jeung Dayat. Ku Cibeurih ningali kaayan kitu tuluy nyarita. Nya hayu atuh ngan ka mana kuda kami nu dua ya? Ku Cibeurih rungah ringeuh bari nalengteng sabab kuda bogana geus areuweuh teuing kamendi cenah para mitra. Sumuhun urang sami-sami pada pilarian we atuh nun. Gimana ayana? Dayat, Lendra, hayo urang nateangan kuda urang euy. Urang tareangan kuda ye. Gimana ayana cenah cicingna kuda teh? Ceuk Aki Darum marentahkeun ka budak mora sangkan neangan kuda. Para wargi kaum dangu, atuh harita ge para mitra sadaya kuda di teangan. Pangpang nama kudayat oge jengah nyeta. Kumang ujer katut Mang Lendra. Ku ujer jengkam jeung Mang Lendra. Kulantaran ujer ge ayeuna mah geus sadar deui saperti biasa. Jadi para mitra kajadian anu tumiba ka dirina teh ngarupikeun hiji pangalaman anu luar biasa. Manehna cenah asup ka eta daerah nu kasebut leuweung geledegan leuweung tutupan. Anu katelahna cenah ranca bingung teh. Keur kitu katingali aya kuda sababaraha hiji. Geus kitu mah teu loba catur para wargi sadaya. Gancang kuda teh ke harita ge ditewak digiringkeun da jiga nu apet geuning kuda teh. Jiga nu nyaho cenah yen manehna teh sabenerna mah kuda inguan cenah kuda keur tutunggangan. Nya harita ge para mitra ku Cibeurih dina hiji waktu nyarita. Lain euy ari tadi kira-kirana ya kajadian naon? Di tengah jalan ku Cibeurih tetelepek nanyakeun kajadian nu kungsi kaalaman. Ah, teu aya kajan teu naon-naon. Sumuhun urang teh nuju ngepung-ngepung mencek. Nyamung mencek nalinga sesah diboro na kitu nu mawi oge. Malah urang teh kalah kapapencar harita teh kitu mun. Aki Darum ukur nerangkeun semet kitu. Nya, hade we kitunya. Sebutkeun ye ka ye ka sasaha ge aya kajadian naon-naon kitunya. Pokona mah nya ye, pokona mah teu manggih kajadian naon-naon. Kade ye jeung kunaon heula nya. Oh jadi urang teh upami laporan ke teh ka Juragan Bendarwadana. Teu aya kajadian naon-naon leh pokona mah. Omong ku Cibeurih ngareret ka baturna. Yaktos kitu we sumun. Kitu lah tos mun tos jelas ayeuna mah. Pokona mah teu aya kajantenan naon-naon. Mangga lah da memang. Teu aya kajantenan naon-naon deui. Ceku para mitra sadaya nanggela. Harita teh nyanyakeun kana pamanggihna ku Cibeurih. Maksud jeung tujuan nama eueuh deui cenah supaya ulah kapapanjangan pangpang nama dina soal cenah manggihan hiji awewe geulis moal dicaritakeun ngan manehna we cenah nu nyaho. Teu nyahoeun para mitra yen sabenerna mah Aki Darum jiga nama anu kasebut weruh sadurung winarah teh nyaho kajadian nu bakal kajadian cenah para mitra. Nyaho hanu bakal kajadian oge nyaho kajadian batur nu kungsi tumiba. Malah pikeun Aki Darum teu ieu cenah loba carita. Nya para mitra sadaya ngan saukur ungut-ungutan we. Bari rada imut harita ge para mitra sadaya Aki Daruma. Manehanana teh tuluy. Bari cenah nuluykeun perjalanan kulantaran ayeuna mah kudana geus kapanggih. Sarerea kuda geus kapanggih. Nya harita nu nyelengkeung teh ujer. Sumuhun da si abdi ge kitu nun. Teu menak naon-naon. Ceuk si ujer nyelengkeung.
Ari anikanya soal naon make milu satuju segala rubah ujar. Cing aya naon ieu teh? Make jeung satuju segala. Make jeung sumuhun. Abdi ge satuju kitu. Naon kitu? Ceuk kubu Ciberi semua curiga para mitra sadaya ka ujar. Sun. Henteu aya kajantenan naon-naon sun. Teh masih ujar. Henteu bang belas cacaritana para mitra. Para mitra pamiarsa, memang harita teh abring-abringan para wargi. Anu jumlahna aya genepan. Harita ge para mitra sadaya di antara bae nyaeta atu ujer jang dayat pon kitu deui cenah Mang Lendra jeung harita teh. Dibarengan oge para mitra ku Aki Darum. Pon kitu deui anu ti payun teh kubuna ngela sareng harita ku Ciberi. Ngan nya kitu dayat ge jo nyelengkeung lantaran aya tukangeunana. Isim abdi ge sami satuju kulang. Ceuk jang dayat. Ujug-ujug nyelengkeung we. Dijawabna teh ku kubuna ngela, "Har ari maneh naon di satuju teh? Sok aya wae. Teu gugur teu angin jojo satuju we." Kubuna ngela geus curiga deui bae. Sumuhun. Saperes nu disangemkeun ku pun ujer nun kitu. Yen teu aya kajantenan naon-naon kitulah. Di leuweung ranca bingung teh pokona mah teu aya we teh kajantenan naon-naon. Es tuning pokona malah es tuning kitu. Omong jang dayat. Maneh mah sok aya wae atuh deuleu dayat. Maneh mah sarua we jeung lauk buluk milu mijah atuh. Nadek nyamunikeun naon deui ai maneh euy. Boa-boa maneh mah boga pangalaman nu aheng meureun nya. Rek disamunikeun ayeuna teh meureun nya. Itu jiga naon meureun maneh teh. Ceuk ku Ciberi para mitra. Mawi sia. Eta teh we lah cuman abdi mah lah. Eta sumun. Nyamunikeun cawene kulan jang dayat mimiti balaka. Nyaho sia. Aing mah teu nyamunikeun kitu barina ge. Lain ku kitu nya jeung ku jeung galak. Urang mah teu aya naon-naonnya. Make jeung nyebutkeun nyamunikeun cawene. Kitu sanes ku geula. Ceuk ku Ciberi ngalieuk ka kubuna geula. Bari satengah ngiceupan. Yaktos nun. Yaktos kitu pisan teu aya naon-naon sun. Henteu sun. Sumun kitulah sun. Temal kubuna geula para mitra. Jisib abdi ge yaktos gitu nun. Temal ujer pipilueun nemalan. Naon yaktos teh ujer? Ceuk ku Ciberi deui para mitra. Kalah jadi kapapanjangan. Bari ku Ciberi teh mureleng kasih ujer. Anu harita pipilueun nyarita nyebutkeun yaktos cenah para mitra sadaya. Sumun jisim abdi ge. Sumpah henteu sumun. Teu nyamunikeun soal cawene kulan kitu lah. Pokona mah henteu jisim abdi mah terus terang we. Teu tara disamunikeun. Yang kitu abdi mah ceuk si ujer. Aduh diteuing pamaneh we eta mah rek nyamunikeun pek rek henteu pek. Kumaneh da amal-amalan maneh keneh meureun. Suarek nyamunikeun awewe cawene di kumaha ge. Kumaha neh eta mah. Aing mah malah ikut campur balina ge. Temal ku Ciberi tegeug para mitra sadaya. Di perjalanan memang atuh kadenge sora kuda harita ge. Make kadenge lumpat kuda malah kalan-kalana kuda disada. Ting hariem teh para mitra sadaya. Jiga-jiga kuda anu memang hayangeun barang hakan kitu di antarana. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita perkajadian aheng anu saperti kitu nyaeta papanggihan jeung awewe demit di wewengkon ranca bingung sabenera mah geus kaalaman ku kubu Bantar Dengdeng katut kubu Cisontrol. Tapi jiga-jiga nu geus baradami sarerea ge teu wani betus jeung sasamana. Estuning cenah para mitra disumput salindungkeun. Estuning eta teh dibuni-buni. Ulah ka nepi ka kajadian ieu cenah cuceu kaditu ka dieu.
Yen maranehanana kungsi digoda ku awewe geulis. Sabab pada era lamun ngaku nyaeta kajadian di sidem wae dina ati sanubari sewang-sewangan. Atuh para wargi memang kitu kajadian dina waktu harita. Perjalanan kumanehna dituluykeun. Malah ma para mitra ku wuci beuri harita teh tuluy nyarita. Aya urang gagacahan ya. Sok kalau tuh gagacahan ye jalan ye. Aduh, bisi ye urang teh diantosan ku juragan Mendara. Bari harita kuda gancang para mitra sadaya dilumpatkeun. Memang para wargi sadaya kuda menihos-hosan harita ge para wargi sadaya dina ngoning lumpat teh tananing kuda teh para wargi sadaya memang kacida capena kalan-kalan ku kuda hihiem. Para wargi kaum dangu waktu para mitra sadaya harita teh anjog ka hiji tempat reg manehna areureun di eta patempatan. Sarerea kumpul di hiji tempat malah mah kocapkeun juragan Bendarawadana mungguh ewed mana. Margi tadi basa ngudag mencek sarerea bet pating laleos teu puguh ka mana mendina. Ana balik saurang ge taya nu mawa hasil. Naha naon sababna padahal manehna kabeh ge ngarudag mencek. Apan tujuanana init ka eta tempat teh karanca bingung. Maksudna bade bubujeng alias moro. Ai moro teh meureun kudu aya hasilna. Tapi nah atuh cenah geuning waktu baralik teh kabeh pada lengo. Juragan Bendarawadana para mitra sadaya harita cumarios. Keun bae da tujuan urang mah lain samata-mata deuk moro sato. Tapi alatan boga maksud sejen. Nyaeta inditna ka ieu patempatan teh. Jadi jiga-jiga nama tujuan teh siga nama aya nu midua ieu teh. Lain ukurek moro wungkul. Saur juragan Bendarawadana ranca. Aduh, teu pisan-pisan gamparan sun. Jisim abdi sadayana teh teu gaduh maksad sanes sun. Kajabi eta we saukur ngiring turni ka gambaran salira nun kitu nu mawe oge. Teu aya teu maksad sanes kitu nu mawe oge. Ceuk wuci beuri sanduk-sanduk. His. Nah, anika bet nyarita kitu. Lain naha urang datang ka dieu teh ukur deuk nomor wungkul. Lah atawa kumaha ye? Eta mah ukur jang hiburan ye. Sabab sabenerna urang boga maksud sejen. Nyaeta moro masa ukur hiburan. Ari tujuan nu utamana mah eueuh deui nyaeta urang turni ka wewengkon padaleman teh. Sangkan kaayaanana ka kontrol. Ka pirosea, ka nyahoan, ka panggih. Ari moro-moro kitu mamung sakadar hiburan. Supaya digawena teh dibarung ku resep kitu nu matak oge. Lantaran lamun urang migawe hiji pagawean teu dibarengan ku resep, eta teh nimbulkeun babari bosen. Kitu nu matak oge. Saur juragan Bendarawadana da bisi aya nu diajak nyarita salaharti. Aduh, upami kitu mah tuh jisim abdi ge sami sun. Dongkap karanca bingung teh. Pada teu ngagaduhan maksud sanes. Salian titurni kitu nu. Kitu paneh parkanca ceuk wuci beuri. Ngulincer ka saban jalma. Sungun kitu bisa nun. Ceuk wunang ngelak pangheulana satuju. Ayo kamu nyai. Dipikir-pikir banyak. Lendra ukur seuring ngahehe. Ari sia aku naon make jeung seurikeun pangagung keur cacarios. Sia kelakuan teh goreng teh. Pangaulaan urang keur cacarios ayo ku sia diseung-seurikeun. Ceuk Aki Darum ngagebes kalendra anu harita seuri nyeleukeut. Aduh. Teu pisan-pisan teh malendra ngabelehem paramit.
Harita teh lendra ngabelehe. Para mitra pamiarsa, poe eta mah moro teh teu hasil para wargi. Sabab ampir kabeh nu milu teu husu dina moro mencek teh para wargi sadaya. Kalah ka nyaeta tonggoy dina urusana sewang masing-masing. Waktu ngahaeub kana urusan masing-masing para mitra punten. Waktu harita teh geus ngahaeub nyaeta waktu ngahaeub ka waktu sore waktuna sarerea rek marulang akara baringung sabab teu manggih jalan keur balik harita ge para mitra sadaya ku wuci beurih anu harita teh nyarita gamparan sun nah hanya da jalan nu ieu teh tadi ge parantos diliwatan tuh jisim abdi mah apal pisan kencaeun urang teh aya kira tungkat aya kira rungkat tapi nah hatunya ceuk wuci beurih para mitra sadaya rutret neges-neges pijalaneun mulang harita teh lantaran asa aneh luar biasa naha cenah jalan teh bet kadinya oi nah urang bet kukurilingan di tempat nu ieu keneh nya jeung rai ku wuci sontrol ge milu bingung. Aduh. Boa urang teh kalangsu ieu nya. Boa urang teh kalangsu gamparan. Ieu urang teh kuralang kuriling di dieu keneh geuning. Aduh kunaon ieu teh nya? Para wargi sadaya memang mananehanana harita teh di perjalanan tarumpa kuda. Tapi nya kitu cenah. Ai jalan teh geuning nguriling kadinya keneh kitu keneh para wargi sadaya aneh luar biasa kadang-kadang manehna eureun heula atuh nuluykeun deui perjalanan ngana di inget-inget nguriling teh kadinya keneh jeung kuda sering pisan cenah hihiem mindang pisan hihiem harita ge kuda teh para wargi sadaya. Memang atuh para wargi sadaya sarerea pada bingung teu manggih tungtung sabab waktu beuki ngahaeub ka sore tapi pijajalaneun keur mulang can kapanggih keneh bae malah keur memejehna bingung kitu teh uharianeun deui aya kajadian aheng deui bae para mitra sadaya naon kajadian nu aheng teh para wargi ku bantar dengdeng. Kakang, rarasaan teh meni asa ieu. Kumahanya eta meni asa karareueung geuning teh nya. Jisim kaula mah teu meundakan kiku pangrumasan. Nakamana anjeunna teh nya? Ceuk ku bantar dengdeng para wargi mata kaget nu seje. Ambu. Kapan sanes teh tadi aya di gedengeun salira? Kubu bantar dengdeng? Ceuk kubu nangela bangun nu nyalahkeun. Nya jeung kubu. Nah da ku kami ge tadi teh katingali. Di kubu pangrumasan teh nu ngangkuda gedengeun salira. Nah teu katinggal kitu. Pan tadi teh urang teh duaan-duaan teh. Ngajajar ieu teh. Suhun, ngabaris. Tah, apana salira teh sareng kubuak ngantar dengdeng sanes? Ceuk wuci beurih. Memang harita ge kadenge sora anjing para mitra babaung. Matak leuwih keung deui bae. Ari bendarawadana harita teh tuluy cumarios. Aya naon di tukang teh geus ribut-ribut deui bae kubu. Juragan bendarawadana ngaroris ka tukang. Teu aya naon-naon, Sun. Teu aya, Sun, teu aya naon-naon. Mung ieu, Sun. Kun kubu pangrumasan teu kapendak aya, Nun. Walon kubu Cibeuri. Atuh bendarawadana para mitra sadaya. Tuluy nyarita deui. Ongko eueuh naon-naon.
Tapi ku pangrumasan teu kapanggih raratanana. Sok araraneh teuing. Aya naon atuh aya masalah naon? Sok atuh geura teangan eta ku pangrumasan ulah diantep. Lantaran dinu kieu mah urang teh teu meunang misah. Kudu babarengan estuning urang teh. Kudu bareng we. Saur Juragan Bendarawadana para mitra sadaya. Sedengkeun suku kuda harita teh kadenge kokotoplakan. Memang di eta tempat teh manehna keur ngayakeun perjalanan. Para wargi anu mulia, tapi para mitra tetep harita ge. Kubuna ngelak teh nyarita. Mawi teu kapendak ulan. Aduh, tos ieu diudag kapengker teu aya. Tos disusul ka kidul teu kapendak. Tak kaler pon kitu kene. Da puguh ranca wungku dipalih kaler mah. Kitu nu moyo ge. Mustahil ku pangrumasan ti lelep kana ranca mah nu. Tembal kubuna ngelak geus mimiti ngarasagem. Para wargi di eta patempatan memang para wargi sadaya. Atuh mata keung luar biasa keungna. Tere keung kumaha atuh memang didinya geus mimiti aya hal-hal nu aneh. Malah mah para mitra anu borangan mah kontan bulu punduk ke cara rengkat. Jiga nama para wargi bakat kusieun ngahareupan masalah-masalah anu tumiba dina waktu harita. Kayan di eta patempatan memang para wargi sadaya ngarasa aneh luar biasa anehna cenah para wargi. Teu rek kitu kumaha atuh ngaranna lantaran loba kajadian-kajadian aheng, kajadian aneh nu tumiba di eta patempatan. Malah Juragan Bendarawadana ge anjeunna cumarios deui. Kunaon nya? Kisaprak urang asup ka ieu tempat, bet loba kajadian-kajadian aneh. Jalma-jalma pada ngiles. Ana balik bet robah rupa. Itu badegana nu katala si Ujer, kunaon bet asa pangling kitu? Tina lain tuh jadi langkoyang. Nya, jeung kalan-kalan sok kadenge sora anjing babaung. Mata keung memang ieu patempatan teh. Aduh, aneh luar biasa anehna. Jeung kunaon ieu? Beungeut aranjeunna para kuhu bet jadi sarpa haropa kitu. Aneh kami mah ieu. Juragan Bendarawadana ge ngawitanna cenah para mitra sadaya nyaeta kagungan panyurig. Para wargi kaum dangu, tungtungna Juragan Bendarawadana, cumarita ke Akidaru. Cing Akidaru, teangan ku Andika di mana ayana kuwu pangrumasan? Di mana ayana kuwu pangrumasan cing teangan ku Andika Akidaru? Bisi babaku nama, bisi diganggu ku mau ngamuk gajah meta, bisi aya siku si wulu-wulu. Geura ikhtiaran ku Andika. Ye, engke lamun diantep, buah-buah ku pangrumasan baka cilaka. Nu matak ayeuna mah, Kidarum, ti ayeuna Andika diperihpati torta gawe. Eueuh deui iwa kudu neangan di mana ayana kuwu pangrumasan. Cing sok kadinya Kidarum. Gerak petakeun ilmu panemu jampe pamake Andika. Sangkan kubu pangrumasan gancang kapangi. Kitu para mitra saur Juragan Bendarawadana. Anu memang para wargi sadaya mikahoyong. Sangkan cenah Akidarum turun tangan. Dina ngoning nyaeta milarian kubu pangrumasan. Mung hanjakal waktosna kabujeng seep.